Alhamdulillah kita yumsin kuring menuju syukur hakikat ke Allah subhanahu wa ta'ala syariatnya kapal hadirin anu mudah-mudahan ya sahibul hikayat diterhataskan kalau yang dimanfaatkan ke Allah subhanahu wa ta'ala itu para saudara sim kuring bade nyaritakeun riwayat baheula teh aya hiji pertapaan anu kasebut pertapaan Argapura. Di dinya teh aya hiji pendeta, hiji sesepuh anu parantos deket ka hareup jauh ka tukang, anu weruh sadurunge winara kaceluk ka awun-awun kapancara ka jana pria judul Adil Kalamarta. Pinuh ku rupa-rupa pangarti geus legok tatak kenteng kadek. Ari anjeunana teh istining tatapa di leuweung. Namun kakantun ku bojone. Anak kakantun ku bojone kulantaran anjeunna teteh prihatin kaayaan di leuweung mangkaning kagungan putra teh dua-duana. Anu dikantun ku ibuna hiji pamegat, dua anu kaduana istri. Jadi boga anak dengan dua-duana, lalaki hiji, awewe hiji. Nanti si pendeta teh bingung, si aki-aki teh boga anak dua teh bingung. Ayeuna lalaki gorengna teh kira-kira awakna hidung majiga monyet teta awakna teh kira-kira aya kumaha deh cek aki aing boga anak teh goreng teh kira-kira memetak di barengaran ge si manahong baku goreng aing nu geulis bala sadere kieu nu awewe geulis leuwih ti anak raja. Ainu lalaki goreng ku goreng-goreng teuing mah ainu awewe geulis kawanti-wanti leuwih ti anak raja. Tah ieu si aki menjadi bingung teh. Geus anu lalaki dibere ngaran si Manahong, anu awewe dingaranan Den Ayuh si Manasari. Anu manehana lagi digiringit lengkah perah kepatna ge menising karetip cek mudahang teh mah pipina gemetak ti soledat kutu ti galikuh tuma ai saur si aki-aki teh kieu geulis kaset ka dieu aya naon cenah aki kah mama teh nyaah ka anak mama teh kagungan putra mung dua-duana lalaki hiji nya anjeun manahong kaset maneh oge atuh dulur maneh anu awewe teh aya deui sajabati eta pikeun gantina indung maneh nya eta Den Ayuh si Manasari tah adi bapa mah kami jadi anak ayeuna terek mereh supaya anjeun teh mutih anu sabenerna ayeuna wayahna we bageus galede beunang ajareh bapa ti leutik maneh geus katinggal ku indung ayeuna nuturkeun bapa moal aya menyet hidungna aja jadi wayahna we ayeuna mah papisah jeung bapa ti ieu gunung ti ieu pertapaan cik bade kamana bae anjeun lempangan komo anjeun ulah ka kota dari masa urang mah hirup teh di leuweung beusi aya bencana bancang pangeuli beusi aya gogodan anu kumaha nu macem-macem komo we ulah ka kota terkacuali lamun urang ayana di leuweung aya nu mawa ka kota eta kacuali geus urang mah tuluy we asal di leuweung bae tah bapa amanat ka anjeun seolah-olah bapa wasiat berapa pisah ayeuna jeung bapa oge anjeun jeung dulur anjeun ulangna hiji tetep kudu kapisah
ngan komo anjeun teh hianat kepada manusia koma ulah hianat ke manusia kasa sama manusia temenan lamun anjeun ngarumpak eta omongan anu jadi kolot bisa kapanggih akibat ku anjeun ika di akhir lain bisa mata pawe anjeun di leuweung naon kariduan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setan geus di mana sari cerik balilihan basana mama abdi teh kedah ka mana jeung kakak ge kudu papisah jeung ulah angkat ka kota mama insyaallah mun terek nurut ka atuh kudu nurut we temannya ka mama da kudu kitu urang teh kudu papisah sapunyere pegat simpal mama abdi nyuhunkeun doana we ti mama si geus didoakeun ku mama cek si manahong dah ieu ngadoakeun ieu ieu geus siganan we cenah bisa nurut ka abah ye cek aki awas teh sia deui ka kecap bapak komo anjeun ulah hianat ka sasama manusia boh kanu saluhureun sumawana kanu sapantaran kanu sahanakeun komo kudu ngukur maneh komo kaayaan awak maneh mah Gusti nu sakitu goreng patutna nya cenah atuh siganan bae cenah kuring ieu ngadenge ka abah cik geura imit maneh cara si manaha ngageulit mencerikan adina basana neng papisah jeung kakak sapunyere pegat simpan urang doa bidoa bae kata mereka belah kulon nengawahna kabelah setan si manahong juga monyet teh kabelah kulon lempangna ayeuna si manahong malana sari mah kabelah wetan ayeuna Raden Ayu si Manasari manehanana lantaran temenang ka kota temenang ka mana istuning taka barang dahar gen aya di leuweungna tapi pucukan wae manehanana mah eta si Manasari asal peuting hudang neda-neda kanu kawasa sanesna manehanana neda-neda kanu kawasa anjeunna teh nyeurkeun maca sholawat nurutkeun naon pangartian geus aya di awak manehanana teras we ku manehanana mah diamalkeun boh sholawatna boh naon anu diparentahkeun ku guru kita diamalkeun teh diamalkeun we anu akhirna kumaha para saderek pila ieu nu geulis anu nuju tapa oge jeung saderekna anu aya di leuweung nyata si manahong teh kacaritakeun aya hiji raja budak lera anu kalintang kasetna kaceluk ka ayun-ayun kakoncara kajana pria diduluk adil palamarta lengahi hilang kancana yang memakuta binu kasiri tinaretes ing sosoca asta gangga wiratanu terta asta panangan gangga itu banyu wira arana yang pintar kanu iku mangsi terta iku kalah eta si raja teh katidak kasetna manehana anu pohara jeung manehna kalengeh keneh can gaduh bojo can gaduh naon dedeh teuing aya ngaranna Raden Sukma Wijaya Raden Sukma jadi teu make Wijaya jadi Raden Sukma eta Raden Sukma kakasetanana geus teu aya bandingkeun kulantaran manehna di nagara diparebutkeun ku awewe mang pirang-pirang istri anu bogoheun jadi Raden Sukma teh ngarasa bingung lamun daek aing kabelah wetan kumaha nu belah kulon lamun daek kanu belah kulon kumaha nu belah wetan
sok sieun timul peperangan atawa timul karieuh jadi Raja Sukma Raden Sukma anu ngaguguh eta nagara hiji budak ora warisan ti Ibu Ramana anu geus teu aya rasa bingung mah ieu kuring kudu kumaha ieu kapati duh kacana den da mamang ge bingung ngalamar meni alut-alutan inggal poe durang peuting hadari paman eta mah terserah aden ayeuna kedah kumaha ayeuna mah kieu cenah para pati panggil ku arek masrahkeun ieu nagara samentara ieu kaulah hayang ngalalana kaleuweung naon saking kudunung ieu kaulah arek niuskeun pikir mah mencara urang mah aya senjata mamawawe jamparing mamang besi aya manuk-manuk di leuweung atuh cenah mamang mangiringan cenah den ulah higaning ka leuweung ka langit hejo mana oge ka dasar laut lamun bisa mah mamang mangiring bae kahayu cenah ieu jadi ieu nagara caripasrahkeun ka jageden sabawaheun nyata ti Raden Sukma basa Raden Sukma kaula rek ngalalana kaleuweung ku arek niuskeun pikir di leuweung tah jeung ieu si mamang ieu mah hampir mah eta si mamang dingah saya hinggana diajak ku raja diajak ku ratu aduh ngan hadeurepan dengan henteu manahanana simkuring tak mah bulu punukna nyalalemprik ya waktu dingah bulu kiangna ge haradudang meureun nah sapanjang jalan leuweungeun eta budak teh budak ngora nu kasep si horeng teh raja teh teu sangka teu kataksir ku sadayana parantos jadi raja barang lempang turun gunung uyah gunung teh banurungsit mapai-mapai pancanuti leuweung anu geus teu kasorang ku sifatna manusia kumaha disorang eta si mamang anu geus kitu leuseurna nuturkeun ieu Raden Sukma mapai-mapai padang pasir nete-nete banurungsit mapai-mapai pancanuti eta teh Raden Sukma kakalayangan bae di leuweung birang peuting saya berang saya peuting ningali kanehan di leuweung sapohoan rupa-rupa sato dina monyet rupa-rupa monyet nu bebas nu hidung mah rame bener di leuweung kademang pakakas ulah jauh mah den itu monyet nu gede benginya engkeun wae ka orang sok nyamer we cenah ngomong kamu emang insyaallah taur nang kemos we ka mama itu deui mata melotot batu di luhur teh pokona hantam ku pakakas di damparing mah tah istunung birang peuting Raden Sukma teh geus eueuh kakeuing aya di leuweung anu akhirna barang lengsur ka palih lebak Raden Sukma ningali nu gelis nu keur tata maneh herang mencrang man ieu nu disebut kuntilanak teh wah bener den sebab teu kaharti ku akal di leuweung anu sakitu harana aya hiji awewe nu katuda gelisna ieu mamang teu ngarti jelas ieu kuntilanak ieu sahauna kumaha man ieu ayeuna mah den leuwih hade urang jamparing betes cek Raden Sukma mah lamun ku urang dijamparing ieu sok sieun aya mantakna ayeuna mah kieu urang awaskeun ge ti kapedihan terus urang awaskeun ti kadeuketan aya rupa-rupa manusia tapi sok sieun ieu teh jin merkayangan setan anu nyari-nyari ka sifatna manusia barang dideketan ku si mamang bulu panona manit ketika lebah marirag cek bohong sama Gusti Aden ieu bulu mana bulu mata mamang ketika raragagan banget ku ningali gelis saya hinggangna
di negara urang putri-putri nu aralus lamun dibandingkeun rupana sarua majeng diritna dan lamun diakurkeun jeung putri di urang geus sarua jeung diritna mah banget putri nu aya di negara urang jeung dirit ieu waduh bener mah jauh atuh sanggup itu mamang nyamperkeun sok sieun nekuk deh tah ieu mamang kan nyebut gelis tapi sieun nekuk anu ayeuna ku Raden Sukma disamperkeun kalayan nyanggakeun uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah manusia mah bedes teuing nu gelis kaulah hampura dunia akhirat ngaganggu ka anjeun sesaya-sia sama Gusti da abdi nuju prihatin nuju sangsara nuju kerep abdi teh nempelkeun peuji putra saha anjeun teh ari abdi teh kawit mati pertapaan Argapura jenengan anjeun saha dan ayuh si Manasari Gusti ieu mah kita majikaneun teh jadi cocok Raden Sukma cocok kaya hilangna gelis kumaha lamun dibawa ka negara akang basana eta nu gelis kawah jani siang janari tengah keuting kemangna abdi ngangakeun eta nu gelis dibawa eta si mamang anu puhara bungehna kakarak aing manggih dunungan katura cocokna moal tegeger ieu di negara nyangan anu gelis menang cileueung leuwih gelis awewe urang kota sebab cek si mamang den aya di kota mah ieu sagala palsu ieu ayeuna mah halisna ieu orsinil teh ieu rambutna orsinil den sagalana ge orsinil ieu memang cocokna mah ieu we ayeuna di kota mah ieu ngalamar ieu memang mapaur den halisna aing ngeleng ka luhur eueuh we orsinilna mah eueuh gitu jeunan lobana mah waduh cocok den ieu mah ye tah anu mudah-mudahan dan sing kajodo sing kadede kan jadi bojo mamang mah bunga anu amar watasuta lamun dibandingkeun jeung gunung Himalaya agung manah mamang nuhun we cenah mah geus kitu Allah nuduhkeun kana jalan anu sakira-kira maslahat anu ayeuna ieu nu gelis teh biki kalabah bitika ku Raden Sukma dalam rumah tangga repeh rapih Raden Sukma nu aya di leuweung anu aya di hiji negara di negara tilu kasiburan kamamuran aman gemah ritah loh jinawi sadaya pala putri-putri anu aya di negara geus teu waniun ngalamar ka Raden Sukma kusebab parantos kagungan bojo nilai gelis tibatan istri nu aya di kota kacaritakeun ieu nu gelis ke rumah tangga jeung Raden Sukma kacaritakeun deui aya hiji nagara kagungan putra mung hiji-hijina eta putrana gelis memang oge kaceluk ka ayun-ayun kakoncara kajana pria bintangna parawan di eta nagara ai jenenganna Den Ayuh Wulansari ai nu tadi mah Den Ayuh si Manasari ieu mah Den Ayuh Wulansari eta Den Ayuh Wulansari cirik balilihan bae aya model teuing saur si raja neng mama teh kagungan putra hiji-hijina coba atuh ku neng geura pilih lamun neng karantos karep kagungan paroge tah di ieu hiji nagara teh raja boga anak hiji-hijina gelis teh ngan cirik bae
mun anak raja mana, lamun anak sudagar mana, lamun anak menak mana. Ulah isin cenah ka mama, rek we geura carioskeun, pamegat nu mana cing. Apa hayang nusok kanu abring-abringan? Bawa basana dan nilam sehari mama, aduh abdi mah kieu. Upami mama percanten ka neng basana mah. Upami mama percanten ka neng. Neng teh keur malam Jumaah nyimpen. Jadi abdi mah hayang laksana kanu kaimpikeun ku abdi. Ngimpi naon geus? Kieu mah. Abdi penyimpen kepenak jeung hiji pamegat. Saat production. Manipetela jenengan Raden Sukma. Hiji budak ngora parantos jeneng raja mama. Tah jigana bae abdi mah lamun teu kadina mah dugi ka sepuh ge moal nikah. Terkecuali aya nu sarupi jeung kitu. Aduh, cila kaceuk raja. Dan aya mimpi mah ulah sok dilaro. Bapak yang mimpi kiih, sok ay kejadian mimpi kiih. Ay mimpi gitu mah alah, ulah sok digugu mama mah bingung. Mangkaning mama mah, ulah higaning ningali kangaran Raden Sukma, hiji raja budak ora. Beja ge encangna denge mama di mana ayana. Jeung urang negara mana, mama mah teu salah. Gelis, cing kudu kumaha gelis. Ketanu gelis tetep mama, abdi mah moal tiasa dilanongan kudu sanes. Wayahna pangmileriankeun raja nu kasebat budak ngora keneh Raden Sukma. Abdi moal tiasa dilanongan kudu sanes. Ma, tu hari cek raja kumaha niangan atuh. Ieu Raden Sukma teh moal salah gagah ieu. Hiji budak ngora. Tah ayeuna mah kieu we gelis, terserah anjeun kudu kumaha carana. Ma, eueuh di jalanna urang ngayakeun saembara we mah. Saembara kumaha? Pan ieu sadayana ge harayangeun ka Neng. Pokona kieu we saha-saha nu bogoh ka Neng. Sing bisa ngalah sirahna Sirah Jaya Sukma sakitu we. Jahat ini hawe. Waduh, pohara bener. Tah anu mawi mah sakitu. Da sapirakuna ieu Raden Sukma kudu eleh. Engke kanyahoan ku urang yen bener ayana atanapi teu ayana ngaran Raden Sukma teh. Urang ngabuktaskeun impenan we cenah mah. Saur eta siramana raja heuh teu naon-naon gelis. Hayo, patih geura kabeh gong kabuyutan. Barang dikabeh gong kabuyutan eta jalma maningali ti kaler ti kidul. Anu ti kulon anu ti wetan sumawana menak-menak sudagar bangsa raja ge kumpul kabeh diulang ku raja. Jadi akhirnya dan Ayu Hulan Sari ngayakeun saembara sadayana raja-raja anu mikahoyong kaeta nu geulis kempel sadayana. Teras iramana teh pidato dulur-dulur saha-saha anu boga hasrat ka anak kaula anu bogoh ka anak kaula ieu aya pamunutna dipun anak. Naon Gusti Raja jawab kabeh. Pamunutna sanes harta kakayaan anu seueur. Nyaeta pamututna anu gelis teh ku hoyong sirahna ngaran Raden Raja Sukma. Tah eta mah pilarian we ku anjeun. Di mana aya hiji jelema anu ngabogaan ngaran Raden Sukma. Eta kumaneh kudu dipotong beheungna pasihkeun pake mas kawin ka anak kaula. Kala dirina teh si jalma meni eueur-eueuran ngarasah golok ku hayang kanu geulis.
jawarana burung gejolna rajana menakna sudah gerna kumpul kabeh anu ngabogaan ilmu silat anu ngabogaan ilmu kawedukan beraja musti taji melelat betara karang ilmu banyu pancasona betara sang-sang sapu angin hayo sapu induk sapu pare terus dikumpul-kumpulkeun persiapan kangge nandingan ngaran Raden Sukma di mana ayana kapangih di leuweung hantem kapangih di mana nu penting menangkeun anu gelis kala saderek surat amal-amalan emer-emeran masyarakat anu bogoh kaeta nu gelis raja-raja anu bogoh kaeta nu gelis milarian ngaran Raden Raja Sukma. Tah anu akhirna ibu-ibu bapak-bapak patali jalmi-jalmi parantos geus lelah payah ulah higaning ningali beja oge teu acan aya beja lumana ngaran Raden Sukma hiji raja budak ngora di nagara mana sama sakali poe jadi teka caritakeun anu keur saembara jalma-jalma kabeh sing karayap kaleuweung sing karayap ka kota anu mana ngarendadan Raden Raja Sukma rupana teu nyaho oge nyaho ngaranna nyaho ngaran unggul ge tina impian anu rupana kos kumaha sajabi anu lestik nyaho kana rupana teh iwati eta nu gelis Raden Wulan Sari iwati dan ayu Wulan Sari anu terang kana rupana dina impian ai ieu mah nu rek hayang mah yeuh nu saembara teu terangeun kumaha rupana teu kacaritakeun ieu nu gelis kacaritakeun ieu bojona Raden Sukma teh parantos gaduh kakandungan nyaeta kurang leuwih 8 sasi oge anjeunna teh kagu ngagaduhan kahoyong basana teh Kang saur ieu dan ayuh Nyumana Sari hoyong naon nih abdi terui becana hoyong lauk manjangan hoyong daging manjangan anu daging moro Kang oh atuh gampil gelis ala kadar kumanjangan bala tentara kumpul ayo naon Gusti siap kaleuweung kang ngeungankeun manjangannya karencit teh bawa ka dieu mangga Gusti balad-balad sakabeh hanjat kaleuweung anu akhirna sejam 2 jam temenan sampai saminggu teu didunangan waduh cek sakabeh balad tera ka raja ieu ala kadar dipenta daging manjangan tapi kaayaan di leuweung manis sepi teu aya manjangan salian ti manjangan mah seueur sasatoan tapi aneh ieu dah manjangan sama sakali teu aya barang telah midara rongkap deui isi balad-balad umukan ka eta raja Gusti cek beheung ti korogorokeun abdi dugi ka saminggu milari ieu manjangan anu sama sakali teu aya eta mah sadaya-daya Gusti abdi cek beheung ti korogorokeun anu akhirna ngutus deui balad-balad anu sanes kitu deui bae para sadaya mangkaning ieu gelis pok sore pok isu Kang parantos kenging daging manjangan teh aduh cilaka mang coba ka dieu mang tinggal mamang kukuring diperipati ya sakabeh balad geus digawekeun kukuring tapi eueuh nu metu ayeuna coba mamang anu berdeketan pisan jeung kuring coba si Neng hayang daging manjangan mang cing kumaha oh gampil deh gampil kasida gampil mamang meminta 20 menit waktuna deh ai daging manjangan eta si mamang teh lain kaleuweung lumpat ka pasar meuli daging muning biasa lagi eta si daging muning teh dikeretan keun manjangan
parang sana manjangan eta sifati marada goblok dan ya daging ya itu daging naon man ay daging nama daging kebo ngan kumamang geus dikerut-kerut jadi manjangan goblok ieu mah manjangan sate hewan nu aya di leuweung ieu parang sama mang daging asal manjangan ya kitu dasar ieu mah ya mang ayeuna kieu saksiannya kuring ora ka pamajikan kakarak dibangkit daging manjangan ngaran-ngaran kasebut raja ayeuna mah saksian kuring nek berangkat ka leuweung kajen penglinuan tahun kuring moal kabalik lamun can kapanggih jeung manjangan gelis doakeun we nya akang sae cenaka moal nyanak rencang teu kudu pokona era akang jadi pamajikan mun kieu jalana sakabeh bala tentara eueuh nemetukeun akang lempah ya sakedot netra eta Raden Sukma manehana berangkat ka leuweung milari manjangan Allahumma sholli ala nuril anwar wa asil asrar wa atir wa fil adwar wa mistahi babil yashar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar alihi wa ta'ala wa ashabihil ahyar adadani ayyahi wa iqbali Yare Raden Sukma anu akhirnya sabulan 2 bulan sampai 3 bulan geus lahir bojona mang dedeh teuing abdi tiluran keneh hoyong daging manjangan dugi geus kalahirkeun imurang kalih dugi kalahirna ya Allah den sing sabar we sing tawakal ka Allah ayeuna kadah kumaha ieu teh ayeuna marada pilari we ka leuweung mah ieu menjadi salah kitu ka maneh dugi kalabah karantos ngalahirkeun deui ya abdi ya Allah ya Rabbi tah ieu budak teh lalaki putrana teh nya dingaranan Raden Wijaya Kusuma airamana mah Raden Sukma ieu budak mah dingaranan Raden Wijaya Kusuma kitu bala sederek tah punten we batuk saeutik mah anu akhirna pala hadirin ieu budak teh nyangkin ageung si murang kalih teh Gusti ibuna sedih ngan ukur ngaracak kipanon dedeh teuing kase anjeun mah dikantun kurama dugi ka ayeuna ngan teu loba omong ieu ibuna anu akhirna ieu teh Raden Sukma kakalayaban bae di leuweung sumpah hilian kain aing moal kabalik lamun can meunang manjangan anu akhirna kumaha dulur Raden Sukma anu keur ngalalana di leuweung milari daging manjangan kacaritakeun si Manahong anu aya di leuweung putra pendeta anu pameget ngadenge umurna di dina hiji nagara aya saembara hilu saembara turun ka kota mangkani wasiat si kolot temenang turun ka kota ieu si Manahong turun ka kota omongan kolot ngabalangsakeun keur mah aing awak jiga kieu keur mah aing aya di leuweung temenang ka kota bejana aya anak raja geulis kalayan ngayakeun saembara batang aing ka kota kala diri lihat si Manahong datang ka kota eta jalma kabeh lalumpatan nya si Manahong aduh Gusti cilaka ieu negara kadatangan monyet muka cida gedene
persis atau udah kosmonya gempur kabeh raja tah jadi kieu kajadian anak gini kurang-rame ngalekeun saembara nepi ka ratu monyet turun kumaha ieu akalna aduh bingung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja ieu kula rek ini saembara bejana anak maneh gelis lamun kula teu diasupkeun kana ieu urusan saembara hancur ieu negara. Sok saha nu wani ka kaula nu gelis hayang naon ku kaula baris dirupakeun kumaha kitu raja ayeuna mah kieu we kaset cocok memang anjeun lamun jadi minantu mama halus pasana raja nanti ieu murang kali teh putra mama boga kahayang hayang lain harta kakayaan itu rejeng ieu hayang sirah ngaran Raden Sukma buka raja mana kase sakitu we lamun hasil sirah ngaran Raden Sukma atuh gampang mudah dilalian ku mama oh sakitu mah siap direknek harita kene eta manahanana teh lempang ka kota di kota teh aya dirieuweun di kotek tak ku si manahong teh si manahong aprak-aprakan di tengah leuweung manunya selah payah manahanana di mana atuh ayana ieu ngaran Raden Sukma ngaran tamuh rupa lamun teu dilaksanakeun aing teh laksanakan gelis bebeh teuing aing teh kumaha ala kadar wasiat kolot ku aing teh dirempak aing moal ngadenge ka kolot puluhan tahun aing moal pisan nepangan deui kanu gelis lamun can beunang hulu ngaran Raja Sukma salah hadirin kursus Umar aya di leuweung selami datang Raja Sukma nu keur ngalalana Sayyidina Muhammad bin Mukhtar alaihi atar wa ashabihi ahyar adadani amlahi wa ibdali ngare mata selawat barang red kumanahong katingali ieu aya manusia kaset Ahmad bawa cenah ieu ayeuna kaingal negara teu mangih kaingal kota teu aya mah di leuweung aya jelema kaset-kaset teh anu akhirna dicegat di perjalanan manusia ieu ratu monyet saha ngaran anjeun kaula lamun anjeun perlu kana ngaran kaula ngaran kaula Raden Sukma eta si manahong barang ngadenge kasebut ngaran Raden Sukma harita keneh menuju lain badala katakan suri bener salah tina karetek hate kaula dasar atuh jodoh kula kapanggih jeung jelemana sarua jeung kula geus aya jodoh kanu gelis pokok rijal pati di mega mana di lautan mana di dasar laut di mega mana ku kula pasti di ayeuna Raden Sukma syukur bagja kumayangan Banjar Karang Panglajungan anyar pinangi dayeuh maneh tempat ngancik pamijgan maneh kaula teu kudu nyoho geus katarime kapanggih jeung kaula di dieu ceuk Raden Sukma anjeun saha ngaran kaula ratu manahong naon maksud anjeun juga nu bungah kapanggih jeung kaula ieu Raden Sukma kaula bingeuh leuwih tibatan dibere duit puluhan juta
Aini sabenerna mah ieu kaula terek hajat, kula terek kawin. Anu penting rek nimbang ka maneh. Sakitu bunga nama kula. Kula terek kawin jeung nu geulis anak raja. Kaula meunang ngaran maneh teh hayang ngundang ngabejaan ka maneh. Teu sanak teu baraya kudu ngundang ka kaula. Ih, wayahna onangan ka kaula. Malah mun bisa mah ayeuna onanganna anjeun ka kaula. Sing karina ka kaula terek kawin. Kula ngajar ke Raden Sukma meni maksa anjeun kula kudu onangan kunaon kaula. Ieu Raden Sukma. Lamun onangan kula moal ditarima ku kaula, kula geus butuh ku kula. Lamun onangan ku duit pilihan duta, kula geus butuh ku duit. Konangan ku baju butuh ku baju. Ku samping komo, ku iket komo. Ieu mah kula butuh wayahna onangan anjeun ka kaula ku sirah anjeun. Wayahna salah dirin Raden Sukma rep birin pamuntuna kula ngejar ieu teh kula ngejar ngalilat sehara majar meneng-meneng laraya tinira yatinira majar meneng-meneng laraya tinira yatinira satria Sanang Batara gitu mencara wayang waduh meni asarapat bumi jeung langit tuh cek gaya Sukma ngahina bener mana di mega mana di dasar laut mana anjeun dieur kedeung teh letah tekulangan. Mana kaula inget kata majikan kaula anu hayang daging mayangan katamah-tamah kaula nepi kalabah kudu ondangan lain tutiah kudu kusirah kaula bangsat kula ngadat nyerek dek perang jadi pak salah diri ieu manahong jeung Raden Sukma silih seret diluwung anu sakitu poharana sapoholan dugi karabeng sieun nunggu anu kasehat. Padahal lamun dipapai-papai eta kebahian kayaknya. Sayu ke tanggal 30-nya. Sama diseret siling seret para saudara itu itu atas Raden Sukma Gusti. Jadi sampeanana teh nyelap kana akar. Anu nyelap kana akar teh bisa ngejak Raden Sukma ngarubuh di dinya gerwak benang sirahna. Manuk pating kota barang ningali Raden Sukma parantos ngagojod. Tadi manuk manising ariri kulantaran sono kanu kaset ayeuna tegak temenan dugi kalabah sapak deui. Ngagojod jasadna sirahna parantos digegomol ku si manahong. Si manahong surak amal-amalan bunga saya hinggana nu geulis jadi papanganten jeung kula. Saladirin sakabeh hayat pada geger manahong mamawa sirah Raden Sukma. Barang ningali ieu si raja bingung bener-bener mamawa sirah. Allah cek raja cilaka bukti neng coba tingali ieu sirah Raja Sukma teh bener ieu barang ditingali ku eta nu geulis dugi kalabah kapaehan Gusti teu sangka make eleh diritan hari abdi mengayakeun saembarak kitu teh panena teh moal kudu moal kapanggih deui bedes deui eta nu geulis nyeuceur citanen berang kalawan peuting eta sirahna Raden Sukma dipetene kalawan dierkeras hiji benda anu dipake ka dedes dipake ka nya sare pelesot kacai ka mana pelesot seolah-olah dijembene eta nu geulis
persis ieu nu kapangih dina impian teh jalmi kumaha ya alasan aing kasih manahong anu akhirna ieu nu geulis bingung saya hinggana Gusti mamaku maha alasan ieu anu akhirna tegas kitu tulung tinu kawasa eta nu geulis teh di jalan ya aing alasan tempo wae kana sabulan manahong negor Gusti raya kawin ieu cek nu geulis mama carioskeun tempo abdi sasasi heula anu akhirna ieu nu geulis tempo kana sasasi teu naon-naon cek manahong geus waduh iraha ieu kawin ieu bukti sirah Raden Sukma tempo ayeuna sabulan Lina ieu riwayat ieu Lina manahong anu keur nu geulis kitu keneh anu keur loba rupa-rupa alasan kacaritakeun jasadna Raden Sukma jadi kembang hiji kembang rupana 7 rupa jadi kembang rupana 7 rupa senyitna abar-abaran kaunggal nagara kaunggal kampung aya ti aneh kakembang mah senyit-senyit teuing dina eta kembang aya ngaranan kembang cangkok Wijaya Kusuma jejer jelema kabeh kulantaran ngadenge senyitna ieu kembang tinggal nagara tinggal kampung tinggal mana milarian eta kembang kapanggih nama eta kembang teh lamun di alam ngaleungit ditubruk ini digali nepi ka jero sakumaha sumur besi 16 bumi selek deui jadi deui tadi jujur dirasna eta kemang diintip loba jelema nu bararina cip ti kajauhan ditubruk mah eueuh jadi onar sadaya onar sajagagat aya ngaran kembang rupana 7 rupa ngaranna teh kembang cangkok Wijaya Kusuma anu akhirna kulantaran gegerna eta si kembang kumaha dulur aya kasempetan eta nu geulis cek nu geulis barang geus mahikana sabulan neng iraha kawin cek si manahong Kang sebab kawin teh kudu make papaes barang-barang perhiasan makadanan ayeuna mah abdi mah kieu lantaran panganten mah kudu ngabogaan kembang wayah we aya bejana kembang anu pohara teh seungitna alusna kembang cangkok Wijaya Kusuma lamun bukti eta kembang isuk pageto hayu urang kawin aduh geus aya deui bae ya aing mah hitut menten ye tadi menta sirah Jaya Sukma ayeuna aya kembang nu leuwih alus jeung papanganten tapi aya benerna oge panganten sok make kembang nu geulis doakeun ieu kularek nyangan kembang cangkok Wijaya Kusuma jadi anu akhirna si manahong oge kaleuweung deui melari kembang cangkok Wijaya Kusuma anu dipake geger ku unggal jalmi
Hari sengit mah meningat dalinding, sengit kaunggal kampung, kaunggal negara, air rupana teh 7 rupa. Geger sadayana. Teu kacaritakeun anu keur milarian kembang, kacaritakeun Bapak Raden Wijaya Kusuma. Anu hulang-hulang berang peting Ibu. Hari abdi teu kagungan rama, Bu. Teu aya kaset. Tos pupus Bapak anjeun. Pupus. Di mana pupusna, Bu? Mun kuburan teh kuburanana di mana? Bingung ibuna. Kumaha atuh Patih? Di anak kaula teh berang penting nanyakeun Bapak. Ulah dipasihkeun, Bu. Ulah di bejaan, Bu. Wah, bahaya, Bu. Bahaya ya, mun bejaan ya. Aduh, kaur Gusti Raja eueuh, ieu putrana eueuh, sahan jadi dodol di ieu negara. Kasep. Teu kudu naroskeun Bapak, Den. Bamang teu bisa ngajawab lamun anjeun nanyakeun Rama. Naon sababna? Sebab Rama anjeun parantos mulih ka alam akhirat. Di mana makamna mah? Tah ieu mogokna teh. Makamna mamang poho deui. Di mana karah ieu? Teh urang pikiran heula, Den. Eta Raden Wijaya Kusuma nararoskeun berang kalawan peting Ibu piraku abdi teu gaduh Rama abdi teh nu mana. Lamun maot di mana maotna, lamun kuburan di mana kuburanana, lamun ngeleyor ka mana Ibu mangeleyorna. Oh. Mun maot di mana kuburanana, Bu? Lamun lempang-lempang ka mana? Mun ngeleyor ka mana ngeleyorna, abdi hayang terang ka mana ngeleyorna, Bu. Duh, kaseh bingung Ibu. Ayo nama Ibu rek waksa balaka tek-tek beuheung ti korogorokeun kaseh. Da anjeun mah geus dewasa, anjeun geus tercanten Ibu oge kana ilmu-ilmu anjeun anu geus aya di ngagebeuteun anjeun. Ai teu dicaritakeun Ibu saksieun dosa, saksieun dibenu ku Allah. Coba Bu, riwayatna kumaha, Bu? Riwayatna teh kieu kaseh. Ibu waktos nyiram ku anjeun. Ibu teh hoyong daging manjangan. Ya, Rama anjeun teh bubuhan raja, ngutus ka sakabeh bala tentara, eta aya model. Nepi ka sama sakali kasep teu meunang. Ngan ceuk membohong mah henteu Ibu kalah ka ngacah mah ku nyiram. Maklum meureun Bapak anjeun teh isin ka Ibu. Ala kadar disuhunkeun daging manjangan nepi ka lebah ku terupa asa ku abong teuing meureun pikiranana. Aya kecapna kieu ka Ibu, kajemping linuan taun geulis, doakeun akang moal bisa balik lamun teu mawa daging manjangan, tah sakitu kaseh. Oh kitu Bu, ka mana Bapak ngolewena? Ka dieu ka Palih Kidul. Bu, nuhunkeun doana. Maot hayang nyaho maotna. Susah hayang nyaho susana. Bu, nyuhunkeun doana, berebeg kabur Raden Wijaya Kusuma. Jadi Raden Wijaya Kusuma teh diarudag ku para patih geus teu nu kuat nudag ngalangsa ibuna gogoleran ceurik kaseh. Tega teuing ngentunkeun Ibu. Ibu teh jeung saha ieu teh di nagara ngolah nagara ujang anjeun teh lempang kaleuweung milari marama anjeun. Tapi coba pangyusulkeun, tapi dalah dikumahakeun kasep. Tetep ku Ibu didoakeun sing salamet di perjalanan. Raden Wijaya Kusuma terus kabur kaleuweung. Aya hiji patih anu bisa ngudag. Den tungguan Mamang Den. Hei Mang, ulah ngahalang lir ka dia catang. Ieu kuring sakumaha mau edan, teu ngeunah ieu bapak kuring di mana ayan. Den, ieu Mamang.
Ari mamang menudag soteh ka aden laineknya halang lir ka dia catang. Laineknya hulag karena permaksadan aden. Ay mamang makieu kasih. Sok sieun amprok jeung bapa maneh. Maneh teh nyaho ngaran teh nyaho rupa sok sieun gareulit teh bapa. Sakitu ay bapa mah parantos tengeut ka bapa maneh teh. Leres mang. Sumuhun ay aden menyaho ngaran wungkul kana rupa terang di mana rama teh modern ay mamang matos nyaho. Cing kumaha lamun amprok. Ka ieu. Bener mang hayu. Lamun bener kitu mamang sapa pait sapa manis jeung kaula. Hayu berangkat. Berangkat. Barang berangkat lelewengan we Raden Wijaya Kusuma milari ramana di mana ayana. Man, di mana tuh ya kalau kuring ayana? Mun anu marusak tema di mana mun anu hianat anu kasaring di mana? Sumuhun deh. Ulang rajinan we cenah ngalakon muga-muga Allah mah mere jalan ka urang. Teu kacaritakeun anu keur milarian ramana, kacaritakeun si Manahong kapanggih jeung Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Waduh, jadi aing kaing ya. Ieu horeng Kemang teh. Ai di alat teh ulang aja cek si Manahong. Kamu ieu Kemang. Cel deui gigireun manehna tubruk eueuh deui. Cel deui tubruk eueuh deui kulang ngajar bener. Eta si Manahong teh munur teratur ngintip kana eta Kemang teh. Dan ku aing diintip ti kajauhan. Geus ngoronang ti jauh. Ieu Kemang teh nancep we alus. Abdina si Manahong geus leuseuh. Dengkul geus salecet. Lelah ngarahan eta Kemang Cangkok Wijaya Kusuma. Anu akhirna isi Manahong teh eueuh deui akal. Balik aing ka nagara kapiran aing teu mawa Kemang. Ngarahan aing Kemang meninges beak dengkul aing. Geus eueuh deui jalan cek si Manahong ieu Kemang ku aing rek dituluan di luhur tatangkalan. Di mana sahabat yang bisa ngalai Kemang, nah di dinya ku aing di arah patina di paehan ku aing. Jahat ya si Manahong. Tah si Manahong tenang kringe di luhur kayu. Ngawaskeun saha manusana nu bisa ngalai Kemang. Salah saderek teh kacaritakeun si Manahong. Kacaritakeun eta datang anu kasep Raden Wijaya Kusuma. Karena lalana jeung si Mamang dedeh teuing Mamang ya teuing pohara teuing keungnya. Nya sana deh. Ken. Kitu naon nu hurung-hurung. Mana cenah Mang? Barang ditinggal jika kembang menu hurung kitu. Aduh Den. Mamang geus ngadenye beja mah. Buah-buah ieu anu kaceluk kawin awun kakoncara kajenap dia anu kasebut Kemang Cangkok Wijaya Kusuma teh buah-buah ieu. Waduh buah-buah cenah Mang geus. Hin cek si Manahong ti luhurna aya manusia ieu. Keun. Nah benang nah henteu. Benang aya lincat ka handap. Berantem deui bae. So, Mang pangalakeun teh Kemang. Duh, bener Den, ieu mah bahagia ya. Bahagia ieu mah. Sabenerna mah ieu Kemang teh Den, disaembarakeun. Saembara kumaha Mang? Aden terang teu. Aya anak raja geulis teh hayang ieu Kemang. Bener mah. Lantaran kuring mah nu dipake ka inget saja bati kolot karena masalah kitu geus teu inget teu nyaho teu nguruskeun. Tapi ai nyampakan mah teu naon ala kadar ku Kemang kapanggih urang di leuweung tapi urang lain maksud ngan Kemang gitu. Ngan kolot urang. Tapi Kemang nu kapanggih ala we Mang, hai geura mah. Barang dirongkong les be. Ulang ajar ieu Kemang teh.
kucing deui ditewak eueuh deui kulang ajar ieu kemangean dikubur kalah ka ompong getuk meureun sipati ka batu geus dibuk kitu wabrug kembang eueuh ompong meureun waduh den ieu bahaya ieu kembang ngajak ngesang ieu aih nu bener mah eta kembang teh bisa ngalagay dengkul mamang toyo mang kembang tinggal nyabut ye cek si mamang ye celi mamang bersihkeun kabeh dan lamun benang eta kembang rupana malineuk eta ayo sokot hayang lamun teu ngaleungit ye beakeun deui ye dempeskeun beakeun ai kitu mamang eta darder belah-belah eta teh bukan kembang den nu bener mang ada si kurang puas atau suku mamang pincangan hiji pincangan den ayo rupana mah cicing teh kemang hayangnya tolak leuh si mamang teu ngarti mang kudu kokolayoran ieu kemang urang mang tambah deui den urang tambah lemah den ceuli dempeskeun mamang suku pincangan hiji tambah urang sotak den lamun kudu benang mamang geus leuseuh sih la ilah mang ulah kitulah kumaha lamun benang ieu mamang kembang ieu rela mamang mah beak-beak urang jeung ceuli mamang teh jadi eta Raden Wijaya Kusuma ngarongkong kana eta kembangan henteu kembang nyamperkeun aduh mamang ieu teh kembang kacida gampangna jadi dia kembang teh akarna ge laletik mamang teh hese ieu nyabutna barang eta si kembang benang sipatih menuju gulingan den beureum mamang tanpa daksa lamun nepi ka labah dibuktikeun urang mamang eueuh ceuli mamang dempes den singkarinya we ka mamang percaya 100% jelas imah hak aden milik aden mamang nepi ka beak tuur den jabahun tu ompong hiji kumetak mamang nepi ka labah wanita roh kitu teh asa kubingung masyaallah ye jadi mamang kumaha ye taroh teh ye singkarinya we ka mamang mana budak jadi mah moal bae teh ka mamang cenah naon mah ngan ulah sok deui mah kan manusia teh masing-masing ngabogaan pangaruh ngabogaan kawibawaan ayeuna keur ukuran urang we heula mamang meletak manusia mah eueuh nu sampurna mah dina labah ieu bisa terkadang labah ieu teu bisa mamang dina perang bisa tapi nyala kemang teu bisa ulah higa nyala kemang mamang nolak kebo tan puguh bisa eleh pangaruh ku budak angon mah kan metak ka jelema mah teu meunang ngahina masing-masing ngabogaan pak ngabogaan pangaruh ayeuna kuring ya di negara minangkana hiji budak wara anak raja waduh perang kumaha ge timu mah tapi lamun kita ngangon muning kuring teu bisa atawa kita nolak muning pangaruh eleh ku budak angon nolak muning mah bener den hampura we mamang duh moal deui moal ngan ulah nepi ka beak urang beak ceuli we mamang naon barang tergunan catur kitu Raden Wijaya Kusuma jeung si mamang ai geblig teh si manahong ngalagrakeun we ulang ngajar kembang aing diala wani anjeun lagi bawa tak kemang kaula dibawa ka mana ku anjeun ulang ngajar cek si mamang kunaon si memet kembang sia aingnya sia ngarahan kembang rupanya 1000 sia ngaku we kembang sia ya hayang selamat bikin hayang bahaya tertahan jeung anjeun sila ngajar cek Wijaya Kusuma dilir tadinya ku letah teturangan ieu kembang kaula menang kaula teu bisa anu akhirna berpeperangan hebat siling seret siling gedug siling kadek siling gampar jeung eta si manahong
Raden Wijaya Kusuma siling seret ngaran-ngaran budak orang ngalawan manahong nyesak itu gedene. Si Mamang mantian nyakal sukunan ngejeh manahong rantong huntuna kabeh. Si Mamang sulit napilih ku getih awang-awangan seri. Kamana lumpatna si Mamang awang-awangan lumpat baik ka negara bebeja ka ibrina. Sebab ia perang sedih-sedih sapi. Udah lesripu nandangan ini. Tapi kemang menyantel dina cangkeng telesok. Leweng rubuh tatangkalan yang ada di leweng. Batu bongkar siling seret memanahong jeung Raden Wijaya Kusuma. Anu akhirnya isi manahong diseret. Eta manahong diseret ka kota ku Raden Wijaya Kusuma. Ile perang ti leweng nepi kalebah ka kota diseret. Katang kalam pating barobot kanang nuling rada jek loba ine kajebling kulit pasea teueuh nu bisa nyaki hideung manusan kaceluk kawin awin kakoncara kajana pria geus tabah dina silat dina karate dina judo beraja musti taj melelep betara karang ilmu banyu kancasona betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare teu bisa nyaki. Anu akhirnya marake tamang dijiret hiji-hiji tamang ancur. Lu bisa nyaki. Tah bidi kala sadiri. Anu akhirnya bidi kalabah kakaraton kerajaan Worerar. Pagar besi bea. Nu aya di kota Tatangkalan anu ararame anu jadi pajangan rubuh. Bingung kabeh. Kala dirin ye si ibuna teh selami datang ia laporan maka ibunya do ayo perang hebat Wijaya Kusuma berantem jeung hiji rupa monyet aduh dipugus teu bisa nyaki ayeuna kaseret ka dieu keur ieu umur-umuran sakabeh raja patih anu bisa ngalawan ibuna sisingkil ya Allah mang di mana anak ulah paslana mah aduh bu enggak yuhun tu beak beak yuhun tu kula ya aduh yuk kula tadi nama babantu bo ngejekna eta rupa monyet beak untuk kula teh hiji-hiji acan la ilaha illallah bu hayu gancang diudag ka leuweung geus nyeret ka kota diudag ka kota diawaskeun ti kajauhan eueuh bisa nyapi kala dirin barang ret ya si ibuna ningali aduh Gusti cilaka pantas Gusti Masya Allah nah ieu nepi kalabah dieu bingung saya tuntung susah temangi lebah aduh cilaka mun kieu jalannya kakana eta pasya jeung jadi ahlo berarti jeung incu sifat incu kaset di kajauhan jelema ribut bu sapi ye cilaka ka teueuh hirup nepi kalabah pasya nu jeung nu jadi anak anu akhirna ye si ibuna teh manehanana ngebangit materas nangis barang nu keur siring seret siring gelet manehanana nyelap di tengah-tengah bas nyelap bu ulah dihalangan bu kula ngajar gelis geuning maneh aya di dieu ya kang keur pasea ulah dilarang Allah kang sing eling sing eling ya hirup sing eling akang boga dulur ieu ti anjeun belaan ayeuna akang kadanan maneh mantuan akang keur pasea ieu kang bu silakan cek nu geus kaset bu ulah disapi nepi ka langit hejo ku abdi mah teu diayonan ieu perang Gusti kaset engke heula ieu Gusti engke heula barang ngadenge perang kitu rabeng kabeh tinggal nagara nonton ya nu geus nyulan sari oge aya
barang ditingali ieu anu pasea mani persis sirah nu dibabawa ditubruk ku Wulan Sari dicokot eta kembang tina cangkeng ibu ieu teh nyapih nu pasea keur abdi we ibu ieu nu anom ih gelis ieu teh putra ibu ieu teh putra ibu ieu teh putra ibu Raden Wijaya Kusuma saya bu keur abdi we cenah ieu anu akhirna den ieu teh kumaha ieu pasea akan dipisahkeun Kang ya Allah ya Rabbi kasep besi doraka anjeun Kang hianat amat ka putra abdi akang lamun hayang ieu teh putra abdi Raden Wijaya Kusuma kasep ieu teh ulah anjeun ibu gaduh sarerek jeung hiji-hijina ta ieu ulah anjeun kakara ngarebeh ke si Manahong ay cerik manah ay waduh jeung goreng patut barang manahan diterangkeun ieu teh Kang putra abdi ay cerik we awong-awongan sapoe aduh aing kieu teu ngadenge kakolot teh nepi kalabah aing badugingan perang ku sebab aing ngarempak wasiat anu jadi kolot horeng sifat anak aing di perangan cirik teh si Manahong paladirin lagi ieu teh Wulan Sari teh bogohana ketanu kasep malah maleuwih kasep tibatan sirah cek ibune gelis dalenoh keneh ieu putra ibu ge teu moal dibogaan ibu mah sanes caroge ka dieu putra nuhun cenah bu lengoh keneh bu lengoh keneh jeung katingalina ge putra ibu ge bogoheun ka maneh Kang disuhunkeun we ieu kembangnya mangga gelis dicanak eta si kembang teh kudu gelis Kang ieu urang ka nagara abdi ngadehes heula ka ditu mangga neng bu karmios we atuh ieu mah uwa mah pikeun badi dewa hampura di akhirat wa tuh abdi hampura raksa hampura abah Allah hampura ya abdi rek ngajajatkeun ieu gelis heueuh ai tadi nama uwa bogoh tadinya nepi ka pasea ge ai nama hopwe jeung entong jeung anak ceurik we ka si Manahong do benang kumaneh we syukur sarua bae anu akhirna ieu si Kemang Kangkok Wijaya Kusuma teh dibawa tah ka nagarana ieu teh Raden Wijaya Kusuma dicamak ka kudu gelis barang sanggeusna dongkap ka bumine ieu sirah Raden Sukma dina ayeunan diturban ku Kemang barang diayun-ayun kudu gelis barinya bangingik eta ngawihan eta si Kemang kumaha ngawihanana dana tua qadina kikal badri ajmala fadalat wajibu hawakimu dhalila Nirnang mintanya gelis bulan purnama yang hati alami dedeh kabina-bina tentamu kana qadar tinang tas anak sasar aduh ileng masih kasabar amit ke nasib jeung koda nah aikat ini ngayunkeun teh belang ilang sirah jeung Kemang jeleng keneh Raden Sukma ulah ngajar bangsat binatang oko begal pati nepi ka dasar laut mana dijengut buukna di Wulan Sari tulung Wulan Sari Gusti tulung nah ya Allah ya Rabbi cek Wulan Sari ke heula ya abdi teu tanpa dosa bangsat diacak-acak pejit maneh
nyeri hati aing keur ngalalakon neangan daging manjangan ku sebab dibangkit ku pamajikan aing. Baretos yang ngarupa monyet ayeuna ngarupa hiji awewe nu gelis. Salah hadirin nyulan sarinya bangit jajaritan rek dipaehan ku Raden Su. Ilang kembang, ilang sirahna jeleng kenek Raden Sukma. Ki Raden Wijaya Kusuma ningalikeun ti kajauhanna kabogoh aing aya hiji lalaki nek mehan. Lumpat saparan-paran Raden Wijaya Kusuma ulah ngajar ulah ngaguna sita eta awewe. Eta awewe istunung papacangan kaula bangsat lalaki rek ngabela sia ka awewe. Anu akhirna kumaha dirakdak pasea. Raden Sukma jeung Raden Wijaya Kusuma oko begal pati. Siling seren, siling gabug, siling tengil, nu bisa nyapih deui bae. Sama sakali nu bisanya nyapih. Waduh, geus tukang dagangna, tukang cenol kalah ka beak tanggunganana titah nyapih. Tukang lauk nepi kalabah beak kucing, eta laukna nyapih mah tetep teu bisa. Tukang tani nepi kalengit paculna nyapih mah teu bisa, kabeh nu bisa nyapih. Blok emplang blok mana kabeh singcun sagala rupanya rarapi nu bisa. Anu akhirna kumaha saderek? Ieu Wulan Sari teh kabur laporan ka ibuna. Laporan ka ibuna, ibu tulungan aya naon geus. Raden Wijaya Kusuma bicara goen abdi nuju peperangan bu sareng saha duka teuing bu. Anu akhirna kumaha saderek? Teu nyahun ta si ibuna meyen aya sirah di dinya. Kang ayeuna si Raden Wijaya Kusuma keur pasea di ditu peperangan Kang hayu urang tulungan. Aing kajian teuing sedih ge ngaran-ngaran anak aing pasea debek ku aing ki oyok geus. Bala dirin datang si Manahong sareng nu gelis barang datang sareng raine kaget Raden Sukma. Kula ngajar itu anu rupa monyet mah bangsat anu maehan aing teh itu. Anu ayeuna peperangan hebat disapih ku dulurna ya Allah ya Rabbi saur eta nu geulis Kang cilaka Gusti. Ieu teh masya Allah anak jeung bapak pasea. Ibu dan ngajerit maratan langit nyelap dina nu keur pasea kasep sing eling bu ulah disapih bu. Cek Raden Sukma geulis. Akang ulah disapih nyeri akang. Di barang anjeun nyiram hayang daging manjangan. Akang nepi kalabah di udag-udag tuh ku rupa monyet dikulang ngajar. Ke Kang sing hade. Ke. Cek nukos monyet si Manahong eta bare teu kulang dipotong bohongna. Aduh, saha eta teh euy? Eureun ke. Eureun heula masyaallah ieu eureun. Kasep Bu, tersangka ingan pasea baik bu, sawias bu, abdi ngabela anu jadi kolot, nepi ka kieu oge, kasep, atuh ngabela kolot sing karunya ka kolot Kang, akang bareto neangan daging manjangan ngabela saha, ngabela nu jadi anak, garan-garan anjeun hayang nyiram berarti anak kaula nu keur di kami eta boga kahayang, ngabela anak suka nepi ka paehakan, Kang sing Eli, akang ngabela anak bohong. Kasep, anjeun ngabela bapak bohong. Kumaha bohong? Menya anjeun rek ngabela bapak-bapak di paseaan itu bapak maneh Raden Sukma. Kang, anu hayang daging manjangan teh nepi ka lahir deui ka dunya akang eueuh ka karakapang eta anak urang Kang. Waduh. Ener sing gelenceng cerik najis. Aduh, cek si Manahong ieu kumaha ieu? Kang, pan ieu teh caroge abdi. Ieu teh caroge abdi ieu teh. La ilaha illallah ku aing bareto pernah dipotong bohongna. Yang begi gede cerita. Anu akhirna alhamdulillah kapanggih dulur. Tah kitu Kang. Akang geus hianat ai kitu maka caroge abdi. Ai kitu ieu saha gelis pan ieu teh lanceuk abdi Kang.
Ya Allah, ieu nu binasa kakang dileuweung teh. Kang, hampura abdi dunya akhirat tuh, akang ge hampura. Aduh, si horeng teh ieu salaki dulur aing. Ieu horeng teh sifat anak aing, wah abdi hampura heueuh. Paladirin sajroning tergunem catur kitu telami datang eta eyang pandita. Barudak mana kunyuk manahong. Tong kadi dilokat deui seuk wae direjet deui awak seuk wae. Aduh. Raksa sampura dunya bangsat kula ngajar sia teu ngadenge kana wasiat kolot. Dulur sia senang. Dulur sia menangkeun raja, tapi ngukur maneh papa di hiji leuweung nurut ka aing, tapi sia monyet kula ngajar. Keur mah sia goreng patut. Lurus tunung maka hayang ka anak raja nepi ka ngabinasa sifat anak, ngabinasa sifat menjadi dulur. Dijingjing bohong sakuang dikelek tak wayang. Aduh, ya ngampun wah direncah kuno sia kuaing. Aya bah dibawa ku si Aki. Dibongolan sok wae datang ka imah binatang sia. Dibawa geus ka leuweung. Tah ieu riwayat pala saderek alhamdulillah manusia nu patuh kana omongan kolot alhamdulillah timbul kapanggih jeung kasenangan manusia nu ngarumpak